Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra neraskeun hanca garapan anu katunda carios kalayan judul Purnama karangan Mang Wahyu Adam. Kalayan diropea sareng didongengkeun deui ku Mang Barna. Urang neraskeun hanca nu katuna. Mitra kaum dangu sate acana prung Mang Barna neraskeun hanca nu katuna. Alhamdulillah oge hatur nuhun kangge ka mitra dangu sadaya anu salawasna ngintun doa ka Mang. Alhamdulillah enak Mang parantos sehat jag-jag deui sabihara sabihari. Mugi-mugi we sing tera sehatnya mitra. Sakali deui hatur nuhun. Urang teraskeun hanca nu katuna. Upami teu lepat hanca nu katuna teh dina seri anu ka-27 parantos dugi ka Doh ujang Abah teh rumah selepat ya ayeuna kapayun Abah teh janji bade ngalaksanakeun tugas Abah kalawan adil palamatra malih bade ngiring ngarori sawah kagungan Jang Purnama upami anjeunna nuju teu aya di lemur keun ku Abah diroris unggal dinten. Upami teu lepat mah parantos dugi ka dinya nya. Ayeuna urang majeng ka seri anu ka-28. Mangga kangge ka mitra-mitra Mang Barna ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Sok kabarayun sadayana. Kitu mitra kaum dangu ceuk Bah Said nyarita kalawan daria. Insyaallah abdi mah moal init deui ngumara. Bade tetep tumetep di lemur Abah. Numawi hawatos kapun biang. Teu aya anu ngarencangan. Duh sae pisan ujang eta maksad teh. Abah oge satuju. Cing tulung ujang Abah panghanyatkeun kana galeng yeuh. Yeuh teu kuat ku tiis awak Abah kakeum ku leutak. Ceuk Bah Said bari ngasongkeun leungeunna. Atuh ku Mang Obos tuluy dijungjungkeun dibantuan ku Purnama. Kalacat Bah Said teh unggah deui kana galengan. Nenyo kitu mah hate Purnama ngahlas. Karunyaeun da puguh dina waruga nama Bah Said teh geus lain unghakeun. Sabab umurna geus kolot ngan hanya akal kalakuanana taya hormatinana. Dah ieu bedog rawatan deui ku Abah yeuh. Sok geura asupkeun kana sarangkan Abah. Ari gunana ieu bedog teh keur ngalasuluh, keur nyacaran. Keur mese kalapa lain keur nyacar bitih kuring atuh. Hehe. Ceuk Mang Obos mikeun deui bedog tapi bari jeung waspada. Bisi Bah Said ngabongohan deui. Sup bedog teh diasupkeun kana sarangkana. Netelakeun Bah Said nyaan sadarna. Ayo Bah urang kapancuran. Bersihkeun eta awak eta meni kawas moninggu yang. Hehe. Ceuk Mang Obos oge jorojoy watireun. Nya hayu atuh anteur ku ujang ah. Bisi Abah ti kosewa dina cukang. Geuning asar rada lieur ieu teh yeuh. Ceuk Bah Said bari jung nangtung. Leumpangna rada rumangyeung. Tuluy diiringkeun ku duaan.
sajeroning lalempang ka pancuran Purnama mah ngajakan ngobrol. Hari nu janten lurah ayeuna teh Juragan Jaya bah. Sanes Ujang. Sanes Juragan Jaya. Tapi Kimad Nasik baru Kimad Nasik atau Kimad Nasik mah masih kene katalian dulur jeung abdi. Ari sugande Juragan Jaya. Purnama heraneun. Sabab ngadenge ti indung nama Juragan Jaya teh gede pisan wibawana. Sanes Ujang anu janten lurah mah Kimad Nasik. Nanging anu ngajenengkeunana Juragan Jaya. Har. Nah ya lurah dijenengkeun ku saurang. Kapan ari lurah mah kudu dipilih ku Rahayat. Comohon eta oge ari nu milih nama Rahayat. Nanging dipewarang ku Juragan Jaya. Sadayana Rahayat teh kadah milih ka Kimad Nasik. Nah Rahayat make beunang dipewarang ku Juragan Jaya. Bila ku Ujang teh uning. Ujang Juragan Jaya teh jalmi juga lah. Saha nu teu palai artos sareng saha nu teu sieun ku anjeunna atuh. Sakur nu daek milih ka Kimad Nasik dibagi artos. Saha anu teu daek milih Kimad Nasik disingsieunan ku para punggawa anjeunna da kitu Ujang. Ceuk Mbah Said nyarita kalawan sanyana. Oh kejadian gitu. Janten anu jeneng nama Ahmad Nasiknya. Janten luraran Jahairang deh. Lantaran hayat sieun ku Juragan Jaya. Ceuk Mang Obos. Mohon Ujang. Urang dieu mah nu diteangan teh salamet. Sing sabae oge teh janten pangagung teh janten masalah. Nu utami mah asa tiasa nyiar kepayah kalawan tentrem we. Ayeuna Rahayat di dieu tentrem teu Abah? Nya duka deui. Mun nu karasa ku Abah mah bisa milu dahar sareng nurut udud ka Juragan Jaya deh. Hehehe. Itu tah Ujang. Jadi kesimpulanana mah anu kawasa di Rancaherang teh lain lurah. Tapi Juragan Jaya tuh merenya. Ceuk Purnama bari gogodeg. Lah res. Tapi no damal Ujang. Teh malah Mbah Said. Bari bus ka pancuran gebrus mandi ngadon bebersih. Kitu we atuh Bah. Abdi bade teras ka pun paman. Ceuk Purnama pamitan. Mbah Said teu nemalan tong we ngaguyurkeun awakna dina pancuran. Purnama jeung Mang Obos ngaringkig deui mapai galengan sisi pasir kirinyu. Tekung siri labras ka kebon jagong anu Mang Jamil. Salakina biedoh teh kasampak norek di tepungan teh keur jongjon ngoyos. Ngarabutan gulma anu jaradi sabudeureun tangkal jagong. Assalamualaikum. Ceuk Purnama aweh salam. Mang Jamil ngalieu tang teh anak dulurna atuh mani ngorejat cengkat geuat nyampeurkeun. Haeh, geuning Asep pira sumping di sabrang Asep. Cenah bari ngarawuleungeun nabi asongkeun ku Purnama nyebutna teh sabrang ka tempat pangumaraan Purnama terus ngaraos bedah nu mawi. Walon Mang Obos, ayo atuh Asep ngobrolna urang di saung. Bari ngantosan si Bibi nganteuran geurana. Mang Jamil ngaleng Purnama tuluy nyampeurkeun ka saung nu pernahna di tengah kebon jagong. Gek dari yuk dina samak nu geus nyampak ngampar. Boromang teh geus hariwang. Lantaran Asep teh ngampleng teu nyelang balik ka lemur. Padahal biasana mah sataun sakali teh sok ka lemur heula lin. Mau waktu kejadian musibah tumiba ka Tuang Rama jeung Tuang Raka.
Mang teh mani inget ke Asep teh Asep. Pang-pangna masuk sieun disalahkeun. Lantaran eueuh ngabejaan ka pasantren Jayagiri. Padahal lain teu niat ngabejaan, tapi lalampahan ka Jayagiri teh atuh apaan sakitu jauhna. Heuh teu kasawang di jalana. Kitu tah. Teu sabios-bios mang. Da ku abdi oge ka hartos. Mong abdi we kaleresan teu tiasa nyelang wangsul harita teh. Numawi sakur anu tumiba kapun bapa sareng pun lanceuk. Abdi parantos terang dongengna ti pun biang. Ceuk Purnama bari tungkul. Kalayan pas semenang ngariuk bangun anu sedih. Nya gitu dongeng nama Bapak Asep teh. Aya anu ngabegal di sisi leuweung. Dina lampahan rek ngiangkeun dagangan. Biasa nama sok dibarengan ku Mang atawa Jang Sarkam. Harita mah Jang Sarkam mungeun. Hari rek dibarengan ku Mang dicarek deui. Entong cenah da dagangan anak oge. Tepati loba ieu ngan mawa saeutik. Tah kitu Asep. Anu sabenerna mah eta teh. Jadi Abah Asep teh ini sorangan. Jangan geus kitu meureun. Naon kuduna. Jadi dipergasa nepi ka maut na. Punten Mang dupi dibegalna teh waktu saangkatna atanapi mulihna. Waktu ini na Asep numangihan layona oge urang dieu keneh. Nyata si Ongko badegana Juragan Jaya. Nah bet dibegal keur angkatna. Kapan daganganna oge can janten artos. Nyaeta eta bisa nu matak jadi pikiran Mang nepi ka ayeuna oge. Ongko dibegal tapi eueuh nu dicokot tina awak Bapak Asep teh. Eloji sakuna masih kene aya. Atuh dompetna masih kene dieusi duit. Sok sanajan pangajinangan satalen. Da kitu geuning adat Bapak Asep mah. Taradaekeun mawa duit gede ari init-initan teh. Kajaba lamun balik dagang kakara dina loketna teh merekis. Memang ku saliwat oge eta begal teh. Kawasna can pangalaman. Bet megat keur initna lain keur balikna. Lamun balik nama duitna loba meureun nya. Ceuk Mang Jamil ngedalkeun kaheran. Mawi Mang abdi oge janten heran. Kan tenan name katamihan ku dongeng ti Mang. Rehna dompet isina masih keneh beuteuh. Atuh eloji sakuna oge masih keneh aya. Abdi teh janten curiga yen eta begal teh saneh sabegal-begalna. Saneh sabegal-begalna kumaha Asep? Sumuhun sanes begal anu mikah hayang harta banda pun Bapak. Nanging nu ngahaja ngarah jiwana. Cing manawi uninga. Sateu acana eta kajantenan teh pun Bapak kantos memusuhan atanapi pacengkadan sareng anu sanes. Henteu Asep. Henteu. Mung tuang rama teh kungsi dicalonkeun ku rahayat di ieu. Nya di dieu kitu pikeun jadi lurah. Tapi Kang Ahmad teu karesaeun basana teh cenah. Balaah ngurus rahayat. Ngurus awak sorangan oge masih keneh loba salahna cenah. Dasar geuning Bapak Asep mah ari nyariosna teh. Nyata sok dibarung ku banyol bae. Ngan ari rahayat ranca herang keukeuh. Hayang milih anjeunna. Padahal anu harayang jadi lurah teh aya sabaraha urang eta teh Asep. Nya di antarana Kimat Nasik anu ayeuna jadi lurah.
paralun abdi sanes gaduh pikir suudon mang nanging ku saliwat sapertos ngahaja pun bapa teh dipateni gantenan ayeuna abdi terang yen pun bapa teh dikekehan ku rahayat ti dieu kedah jadi lurah ngopi ngawartos mang Madnasik teh kokojo Juragan Jaya mang nya malah anu ngawaragan naon gitu nya malah anu ngawaragan nage Juragan Jaya eta de jadi anu ngajenengkeun Ki Madnasik jadi lurah teh lain rahayat ujang tapi Juragan Jaya mohon kahartos ka abdi oge dupi anu ngakojoan pun bapak kedahajanan lurah saha mang cek mang oge meh kabeh rahayat rancaherang we ujang yo Asep itu mungnya kitu ari Madnasik mah teteh lah yang jadi lurahna deh ari Bapak Asep mah keukeuh teu kersaeun nyeta tuh hanya kalapisan padahal Kang Ahmad teh kesawe meureun urang kabeh jadi kajungjungkeun harakat darajatna sahandeun kasebut anak atawa dulur julagan lurah tapi geun wae kita geus mah geus we teu kudu dipake rumahmu ngarasula sabab akhirna sakabeh nu kajadian teh daya lian eta teh kersaning Allah musibah ka jalmi anu soleh gedol ibadah eta teh cocoba kasebutna sedangkan musibah anu teu mibah ka jelema naon kitu ka jelema salah turu poho kana ibadah eta teh siksaan kasebutna dah musibah anu kaalamanku Kang Ahmad jeung kulawargana dah eta mah tetela kaasup kana cocoba ceuk Mang Jamil kawas nungupahan ka Purnama mitra kaum dangu adenge kitu sajongjongan mah Purnama ngahuleng hatena ngarakacak mang sedihkeun kana nasib nu jadi bapana lamun teu era ku tangtungan mah harita oge ngabangingik ceurik tekung silila pok deui Mang Jamil teh nyarita ngan berkala lanceuk Asep mah nyaeta Sunjang Sarkam terus terang mama ngarasa hanyaka lantaran mautna teh eta bet gara-gara parebut awewe memang disabrak Bapak Asep maut kalakuan Jang Sarkam teh puguh jadi robah Asep resep gelut jeung resep main ditambahan ku resep ka awewe mautna teh dikoroyok ku tujuhan cenah diburuan imah nyintang gara-gara Jang Sarkam leuwih ti heula maehan badegana Juragan Jaya nu ngaran Ki Sardi eta teh mohon abdi oge parantos nguping dongengna ti pun biang dupi nyintang teh urang mana ari asalna mah cenah ti Dermayu eta teh ngan tuluy milu jeung inung bapana ngumara di dieu nganya kitu dina syariatna oge lain awewe pi pamajikan da kitu ka ditu dilayanan ka dieu dilayanan resep ngadukeun lalaki nya apa mustunganna teh ngadukeun Jang Sarkam jeung Ki Sardi dupi bumina dipalih mana Mang kade ulah di pangihan Asep bisi Asep kabincut da memang geulis jeung demplon ari jelema mah rana deui nu matak loba nu sukaeun oge
anehnya padahal anu masih keneh gadis loba ayeuna membeter resep karana nah juga sok ngadongeng teh resep teh karana mana wae cek Mang Jamil gewat nyarek bari seuri Mang mah pirago atuh abdi kapincut ku istri patilasan lanceuk nareskeun teh hoyong terang we bari sakantenan aya taroskeun gitu dah tuh di bengkolan imahna mah rada nengang tinu sejen oh di kampung Tarobosan teh Mang ya nya di dinya Nuning Asep apa bawa sok minang ulin kalinya Mang sok mana wae ari nyarios teh bade sering kumaha kapan abdi mah namejol abdi teh parantos 2 warsih teu wangsul sedengkeun kapungkur mah asa teu acan aya jenengan Nyi Entang di palidinya teh eta bet kawas jenengan pamaget wae entangnya da abdi mah kenal teh ka pamaget anu jenengan Kang Entang tukang kentang memangnya Asep udah can lila pindah ke nganu tetela lain awewe bener nyintang mah itu teh tukang iret kalalaki bukti najang sarkam ke tapi kate gak ngajualan sawah ditinggal Bapak Asep kalayan teu bebeja heula ka Ciamira cek Mang Jamil bari ngalinting daun kawung kalapus udud bari pepereuman tak perkawi sawah sareng kebon nu dicalan kupun lanceuk saha bae anu nadahna Mang oh ya nyana teu bisa disebutkeun nada da puguh surat-suratna ngan pedah teu badami we heula boh jeung inung naon kitu boh jeung adi badami meureun Mang oge meuli sawah 2 kotak kebon salubuk tapi Mang maksudna nulungan nyeta sangkan ulah kabeh dijualan kadeungeun-deungeun Asep jadi lain meuli pi basaeunana mah Mang mangan ukur milu ngarawatan we bisi isuk jaganing pageto Asep boga milik pek wae duitan deui ku Asep mohon ari nu parantos diical mah sawios teh janten pamengan da nguping wartos tipun biang saseratanana oge beres margi ditawis ku lurah saurna deh cek Purnama nemongkeun hate anu pasrah anu narimakeun kana nasib yen tina sawah jeung kebon anu sakitu legana manehna mah ngan ukur kaagehan 2 kotak jeung kebon sacangkewok ieu teh gara-gara beak dijualan ku lanceukna anu panglobana meuli mah Ki Sastra eta teh Asep urut juru tulis desa anu ti heula tapi sarua cenah ari basana mah manehna oge mangarawatkeun cenah dumeh jeung tangkeun ku Purnama aya jeroning 2 tahun leuwih mimiti rai-rayan dupi almarhum teh di mana di kurep geunana rupina ieu Asep Purnama teh tangtos palae nyekar ka makamna banginten cek Mang Obos kakara milu nyarita tadi dinya di pasir kiri nyu luhureun sawah anu Asep
Nah tadi teu nyimpang heula gitu. Cek Mang Jamil bari netep ka Purnama. Teu ajan margi ka salang heulaku tarung sareng Mbah Said. Sun gara-gara cai ka sawah kagungan Asep Purnama dipenet ku anjeunna. Cek Mang Obos laporan. Tah, perkara sawah Asep Garing oge Mang teh lain teu hayang ngurus. Tapi nyeta kahalangan ku Juragan Jaya. Nya kapan basain teh pakacarna Juragan Jaya eta teh. Sedangkan urang dieu eueuh nu wanieun nyeun pasualan jeung Juragan Jaya. Kade Asep oge bisi tuluy papanjangan. Komo ke kula warga Kang Ahmad mah. Juragan Jaya teh kawas anu ngewa bae geuning. Nya kahoyong mah ulah janten manjang, Mang. Margi abdi oge teu hoyong gaduh musuh. Hoyong akur sareng batur salemur supados tentrem dina hirup kumerenang di alam dunya. Ceuk Purnama bari mesem. Tekung silila tuluy pamitan deui hayang nyaho makam bapana jeung lanceukna cenah. Engke heula atuh Mang sono keneh. Bari sakalian ngadaguan minanganteuran. Nya Mang teh beuki pisan kana dadar gulung jieunan indung Asep teh. Da mani pelem. Ceuk Mang Jamil bari jung nangtung tuluy ngaleng deui anak dulurna. Tiluanana laleumpang kaluar ti kebon jagung. Sageuning Asep pasikeun aya di dieu. Tong waka ka mana urang ngariung heula tuang ieu. Cek Bi Edo. Hatur nuhun Bi, tadi di Lombok oge parantos sasarap. Da ayeuna karosen abdi teh bade ka makam heula pun Bapak. Aya pesen ti Ma Asep. Upami tiasa mamuli heula salah saurang cenah. Itu Parangong Waluh nu dipengkerun tuh. Palai dipanglareskeun heula cenah. Ceuk Bi Edo Mang nepikeun talatah Ibu Amirah. Atuh Mang Obos geuwat nawarkeun jasana hayang nemongkeun ka rumasahan. Yoi semang nu wang si heula Asep atuh. Asep mah mangawe teras ka makam. Ceuk Mang Obos. Nya kitu we atuh da moal lami abdi oge Mang. Ceuk Purnama satujueun. Atuh tekung silila Mang Obos mah ngagidig balik deui. Ari Purnama mah neruskeun nalampahan ka pasir Kirinyu rek neang makam bapana. Initna Purnama anu lempang mapai galengan ditenyokeun ku Mang Jamil jeung Bi Edo. Ari Bi Edo mah nyalangkrung Cipanon. Sedih lantaran watireun ka Purnama nu ditinggalkeun maot ku bapana bari jeung teu katungkulan heura. Mitra kaum dangu, ari pasir Kirinyu teh mangrupa pasir leutik anu ngarunggunuk. Pernahna teh tongoheun lemur Rancaherang. Mangrupa wates jeung lemur Cisimeut. Diluhureun pasir palataranana rata sarta lega. Nu matak ngahaja dijieun kuburan pikeun urang lemur nu rek istirahat salalawasna. Purnama ngagidig gelembang dina jalan satapak nu nanyak ka pasir. Tidinya geus katingali tetenger parentul aya welasna. Cirining urang Rancaherang teh barali ka asana mulih jati mulang ka asal. Ngadeuheus kanu nyiptakeunana. Dihanapeun tangkal caringin anu ngarandak ka iuh. Aya tetenger anu dijieun tina marmer bodas. Ngajajar pareneng duaan. Nu taya lian ciri yen didinya dikuburkeunana bapana jeung lanceukna Purnama teh. Berak Purnama diuk di sisi kuburan. Hatena teu buru ngaleket teh. Cipanonna murubut teu beunang ditaker kitu mah leungit kalalakianana.
sedih jeung nalangsa taya hingga ngalawan musuh nu sakumaha jagona manehna tara make jeung gimir teu ketir. Tapi nyaksian kuburan bapa jeung lanceukna pareneng hatena teu kuat, leungeunna ngadeg-deg ngusapan tetenger, bibirna ngageter melas melis nyambat-nyambat ngaran bapana jeung lanceukna. Abah Kang Sarkam dedeh teuing nasib aranjeun geuning bet kieu jantena. Abah sareng Kang Sarkam palastra lantaran aya nu nandasa. Abah putra teh hoyong bumela kanu janten bapa. Ari kahoyong mah putra teh hoyong tiasa nyangkalak manusia nu boga dosana. Nu geus tega nandasa abah. Abdi dijurungkeun masantren ku abah supados abdi tiasa nyungsi pangarti, nyukcuk ilmu, teu aya sanes kanggo babakti ka Ibu Rama sareng ka Lemah Cai. Nanging ayeuna abah langkung dipayun ngantunkeun kalayan abdi teu acan tiasa mulang tarima. Ceuk Purnama bari nyelang ngusap Cipanon nu ngalemereh mapai pipi ku tungtung kampret. Geus kitu pok deui midang dam. Abah Kang Sarkam ayeuna mah teu aya deui nu diteda mugi arwah abah sareng Kang Sarkam di alam kalangengan sing ditampi iman Islam, ditempatkeun ku Allah kalayan saluyu sareng amal perbuatan abah sareng Kang Sarkam nyarita. Lamun ieu teu tunggul bisa nyarita, tangtu bakal nuduhkeun saha manusia anu geus nandasa abah. Lamun ieu tangkal samoja bisa nyuara, meureun bakal ngabejakeun saha manusia anu ngaruntageun tihang kabagjaan kula warga kula. Tangtu kula bakal babari nyerek nu boga dosana. Ceuk Purnama gegere nyeman sorangan, Cipanonna beuki murubut maseuhan pipi. Keur kitu malat poho kana kalalakianana. Sabot keur kitu ngong aya sora tukangeunana. Kawas lain lalaki bae make cerik bari nyuuh kana tetenger. Awa gunana nyeng cerikan jelema nu geus paeh. Da moal ngaradak hudang deui, kajaba lamun nek disusul ku anjeun ka alam kubur. Ceuk eta sora. Sidik eta sora teh jeung tetela pisan lain sora lalaki. Tapi sorana sora awewe. Tapi naha omonganana manigari hal kitu. Atuh Purnama teh ngalieu kelalaunan, breh katenyo aya nu ngajanteng hanapeun tangkal samoja anu pangjangkungna. Kira-kira 10 lengkah ti manehna. Cipanon anu ngahalangan tetenyoan liwat diusap, hayang sidik anu boga sora. Sanggeus sidik tetelanya nu boga sora teh hiji mojang nu make pakean sing sarua hideung. Nyeta-nyeta pakean lalaki. Buukna dikepang 2, panona cureleuk, irungna mancung, bibirna ngarenyu semua mucuy. Tetela rupana geulis, ngan hanyakal sorot panona nemongkeun kacua anu lain lumayan. Antara hate anu ngarasa peureus ku omongan anu garihal jeung hate anu helok nenyo kagelisan eta mojang, Purnama teh jung nangtung malik mencerong ngadu sorot panon jeung sorot panon Nyi Mojang. Saha adi anjeun? Jeung naon saucapan anu sakitu garihalna nu teu pantes dikedalkeun ku bibir awewe? Ceuk Purnama bari neger-neger maneh. Anu mimiti bata kudu dijawab. Tapi pananya nu kadua ku kuring nyarita garihal lantaran teu resep nenyo lalaki. Ngaluarkeun cimata hareupeun kuburan. Nah kawas jalema anu teu hidang make nyeng cerikan tutunggul. Da moal ngaradak hudang deui. Ceuk Nyi Mojang bari tetep nulak cangkeng.
kuring ngaluarkeun cimata ku sabab ngarasa sedih. Ditinggalkeun maut kudu jadi bapak jeung lanceuk. Da ieu kuburan teh kuburan bapak kuring jeung lanceuk kuring. Komo kitu kuring begitu resep ka anjeun teh. Sabab tetela teu boga tata krama geus kumawani asup ka makam kalawan teu bebeja heula ka kuncena. Nah saha kitu kuncena? Kadang Dora ayeuna karek nanyakeun, lain tadi samemeh asup. Rumah sakuring teu nyaho lantaran kakara ayeuna boga kulawarga dimakamkeun di dieu. Bisi anjeun anu jadi juru kunci ieu makam. Kuring menta di hampura. Rumah sakuring teu tatanya heula, tapi lamun nya anjeun juru kuncina. Naha lain megatan waktu tadi kuring rek asup. Ulah kakara ayeuna sanggeus kuring aya di jero. Ari kuncen makam mah biasana oge jelema anu geus umuran. Nu geus loba pangalaman hirup. Cek nya mojang nyeng sirikeun. Unduna katemong mani bodas ngaberes lir mutiara. Oh. Jadi anjeun teh rumasa kurang pangalaman. Paingan atuh. Ngageunggeureun batur ku kecap-kecap anu matak teu ngeunah kadengena. Ari alusna. Lamun ngageunggeureun kasalahan batur. Sing bener entep seureuna. Sangka nu digeunggeureun teh jadi ngeunaheun hatena. Sarta jadi ngarti karena kasalahanana. Jadi anjeun mah rumasa jelema teu ngartinya. Pantes teu boga cedok jigana perlu diwara heula ku kuring sangkan jadi jelema ngarti. Anjeun mah dedeg sampe rupa teu sabaraha. Ari kalakuan nyelong bade jiga neng naung. Cager. Wahara mitra. Hanya kala kabujeng neng naung. Rubina mitra dinten ayeuna seri ka-28 cekap dugi ka dieu heula. Hapunten samudaya kalepatan di mangbarna nu masih keneh leuleus mitra. Insyaallah enjing urang teraskeun manawi enjing mah heuras. Biasa bedas gitu nya. Atur nuhun kasadayana. Nuhun kana perhatosanana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.